Pak. Mana duit? Duit naon atuh, Dek? Nyebutkeun duit naon cenah rek bayar tadi ke sore. Ai sia kabina teh mun aya mah ku aing. Ku aing kudu sakali geus sia ge pas terang nginjem ka aing kunyuk teh. Bapak tadi nyebutkeun tadi sore. Pancan payu motorna ge. Jadi kumaha tuh? Heuh engkel ku payu motor. Kina-kina teuing sia nya. Epek urang naik kumaha tuh nya? Disugan aya atuh nyareat-nyareat kumaha? Ami FYP gitu. Ami FYP gitu tah Pak Ustaz. Urusan eta mah nu Pak Ustaz ge can FYP teu hade jampe unggul. Sama saja. Sama wae. Ayo sugan teh Pak Ustaz terus aralus. Henteu. Ampun, karek. Sarua mejus. Sarua mejus wae geura. Ayo sugan teh Pak Ustaz mah waras euy. Sekarang kena keur nginjem na ku aing mun. Tutup koplet. Naon deui? Aya naon di dinya kadir geura? Sudah nu aral ge nya Pak Ustaz. Lah di wae. Ustaz. Bener damang. Sok cari. Nah ya naon Mang? Pusing aing. Lah naon Mang? Pusing aing. Pinjamkeun duit ka wadoyok mah kitu cek aingeun make we emosi wadoyok mah. Beneran ditagih ngamuk si eta mah. Mang ade boga duit di wadoyok. Heuh, nyebutkeun tadi sore teh rek bayar cenah beneran tadi pun ditagih. Kalau ngamuk ka aing teh wadoyok mah teh. Pusing aing. Hari kitu mah suami jampe tah jampe ieu mah sok matuh biasana. Tah, emang bisa dijampe mau Ya usah jelas atuh. Jampe nagih hutang sok ka jadi kali. Emang bisa. Bisa tuh. Dan biasana eta mah maharna cek karuhun ti dituna kudu aya 2%. Sekalapi duitan di wae Ustaz teh mah. Tapi baelah, yang penting mah yang dibayar. Yos Ustaz lah. Yos. Tah ieu jampena nya, Made. Ieu cai. Kete kumang ade teh bukakeun. Ayunan ieu nya. Jampena apalkeun ka sing apal. Aya jampena eta teh. Aya jampena nya. Sok kupingkeun nya. Bukan ieu, sing ieu sing fokus. Sing fokus sok. Lamun nginjem kanjat sapetang mun ditagih kanjat balelo sugan rebo sugan kemis eueuh rebo eueuh kemis ampun ting buayar wah tak kitukeun ngan kade keur buayar-buayarna kudu bonyong-monyong mun teu monyong moal hade Udah kan sakti Pak Ustaz, talangan. Salse lah. Lamun nginjem kanjat sapetang mun ditagih kanjat balelo sugan rebo sugan kemis eueuh rebo, eueuh kemis, ampun ting buayar. Nah gitu. Buayar. Harus kudu ti monyong-monyong penekanan. Mun teu kitu tara hade. Bisa gitu mah, bisa. Bisa lah, geus hafal. Kade 2% nya. Oke gampang kan. Nah, sok Jun. Upami langsung dietakeun. Sidi ijabahnya. Amin. Ieu langsung manjur ayeuna. Manjur insyaallah. Insyaallah sok. Anda lagi ngapain di sini? Lagi tahu segini. Terus ya. Ya. Boleh kalau itu saya pergi Mangga. Ada komisinya. 2%. Siap Ustaz. Uang dengar 2% deui, Mang. Lamun nginjem kanjat sapetang, lamun ditagih kanjat balelol, sugan rebo, sugan kemis, henteu rebo, henteu kemis. Buayar. Puah sia ku aing. Buayar sia goblok. Geus ka dieu deui we pan aing ngomong kayak gece aing teh aya mah ku aing dibayar ieu. Lamun nginjem kanjat sapetang, lamun ditagih kanjat balelol, sugan rebo, sugan kemis. Henteu rebo, henteu kemis. Bayar keher per aing ngomong. Cek aing teh lamun aing geus aya mah ku aing bayar ieu sia teh kabina-bina teh sekarang nginjem ka aing sakunyuk. Sia teh kabina-bina teuing. Ini moal. Nya. Sia teh kuat nginjem ka aing babar. Maksudna sia naon eta keur nyaman kitu? Teu ieu keur diajari ieu. Komisi lamun saya eta.
Aing kalau kan dicabok kayak Nah, mun nyapir aku teu hade. Biasa lagi sok hade teh jampe halus. Bener langsung dicabok kami kena tadi itu ku si Wadoyokna. Mang, jadi nyawa salah meureun eta pengucapan Oh. Salah kumaha pan bener sarua. Kumaha jampe baca dibaca. Lamun ninjem kanjat cepetang lamun mayar kanjat palelo. Oh, salah. Salah. Lamun nginjem kanjat sapetang, mun ditagih kanjat balelo. Sugan rebo, itu kunci monyong-monyong itu kade. Sugan penekanan. Sugan rebo, sugan kemis. Aduh, ampun teuing. Ya, Gitu. Kudu kitu. aing sih salah deui aing balik ka ditu kenana aing. Sama mas lah, salah kitu mamang. Aduh aing kumaha minta aing kumaha. Komisi. Banget aing lagi digablok lagi. Aing balik we lah. Uang dengar, Mang. Bodoh amat, bodoh dengar. Komisi mualnya. Bulan yang engkau janjikan. Halo sayang. Lagi ngapain? Ih, nikah kau betul. Nah, nggak ketemu. Besok ketemuan. Mau. Teleponannya saha? Mang, yuk. Aya naon? Saya naon, Neng? Teleponannya yuk. Dek, asbun Naon ya? Mang, yuk kunaon, Mang? Naon ya? Wah, kelek. Mau Ustaz. Aduh, ya. Kerasukan. Punten, salubaran. Bismillahirrahmanirrahim. Robi ini mendukung fantasi wajib berukal bil mungkasir. Enak wajib iganya. Sok hade. Robi ini mendukung fantasi wajib berukal bil mungkasir. Wajib igan. Waduh, meureun ieu mah. Drama ini mah. Wajib igan ieu. Neng, ayeuna keur naon, Neng? Cek, panjang kumaha. Ku kelek, sok cageul, Ustaz. Sok ajaran. Kelek nya. Doa urang teu mujab euy. Teu mempan, Pak Ustaz. Erek ku kelek. Nah, kunaon, Mang? Naon, Dek? Biasa yuk yang datang Mau ke pegang. Eyang. Kurang Cek kopi saha itu. tadi teleponnya? Aku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Tapi yang ku harap aing hayang maladuna. Ejeng seteguk kopi hitam. Dirimu bagaikan layang-layang. Sok agak kuat, ayeuna goblok teh kenalna bukan gitu. Tapi bisa tangan. Weh, Naon apa? biasa yang ngaronda yo. Naon dah ya? Kemana nu lain deh? Can datang. Oh, can datang. Mana? Naon? Naon, Pak? Kopi-kopi acan. Di mana atuh dan wanteran di eueuh, mah? Rokok. Di dari parahan Kemarin sararaseuh. kita tadi kenan tuh meureun aya kuntung-kuntung na acan ieu mah eueuh tuh. Eueuh. Teu udud kita tadi kenan. Heeh. Sararaseuh mah ge bae ya. Aslina ieu mah. Urang balik ke nya. Ai mangla. Kana wae. Heeh, moal ka nongkrong lah moal. Moal lah. Nya Apaan betul? Nya, Bukan siap. ini mah. Aya dahareun. Heeh, jog. Sikat tuh. Ayo nya. Oh. Tadi kan ditanya
Udut sok beak sih Lu beak sih masuk tahu kira-kira. Apa sih aing oge? Kalau kayak gimana? Sebalik gitu. Amanya. Aku tidak minta. Oleh. Bala-bala hanet bos. Namanya. Dengan arara tempat temberean di cabak siang ngerenyang. Sarua jeung bohong di cabak pamor. Sian aya era. Aya naon? Hah? Tuh, nah eta bala-bala Bang. Naon, Ade? Aya naon? Aya naon tuh, Pak? Kan, hah? Aya naon? Naon? Hah? Ih, kalau kumpat tuh itu. Oh no. Berbohong sama aing. Kopi, toko, gelapan, bala-bala juga ada. Kan oblong-oblongan jadi jelma parit aing.